Karita seorang manusia andungi tahuaya tentua hirup sangsara hayang lumha ku jalan muja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya mancomania salam dunya dimana baya ayana wilujeng wangi wilujeng patepang dangu dari sarang akinya para mancower salam dunya dina acara dongeng Sunda anu dipancarluaskeun ti kandaga mancomania YouTube. Urang ngeureuyeuh deui pamirsa neraskeun hanca anu katunda lalakon anu judulna Endog Wadal. Ieu dongeng rekan aki nyalira ugi didongengkeun ku aki Kidagar teh. Salian ti mancomania aki oge ngadongeng di channel Tepas Sunda nya. Mandara lakon Jawara Padang Dewa dina lalakon Lumaku Purwa oge di palihan Kidagar official anu judulna Warisan Iblis. Mugi-mugi pamirsa para mancomania di mana bae ayana tetep dipaparinan kesehatan lahir sinareng batina jembar manahna gampil rizkina sarta tebih tina sagala rupi mara bahaya amin ya robbal alamin. Sadajan aki mandar dongeng pamirsa mangga ulah asa-asa anu nembean mancon nembean ngadangukeun ieu carios di subscribe heula di doel tombol loncengna supados sae notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki. Samakna sor bajigur sareng awugna mangga kaparayun sadayana prung Mang Kosim terus lempang mapai jalan lemur. Pas dina pertelon tea manehna ngaleok ke belah kenca mapai jalan anu berasna ka jalan gede. Kayaan sepi jempling sabab wanci geus peuting harita wanci geus wanci sareureuk kolot. Nu kadenge ukur sora cih-cir jeung cari cangkas sakali-kali kadenge sora bueuk dina luhur tangkal. Mang Kosim terus lumampah. Lempang ngagedig tekadna ukur hiji gagancangan ngalaksanakeun panitah Dewi Makarawati. Tuluy balik deui ka imahna sabab pasti anak pamajikanana dedeupeun di imah. Jog anjog ke jalan gede. Jalan ngabolungbung. Bari jeung arula arile da palebah Ciwidey mah luar leor jalan teh kawas oray. Mang Kosim culang cileung tenan kayaan jalan teh sepi tayakan naraan anu ngaliwat sumawona jalma nu leumpang mah da zaman harita mah wayah sareureuk budake jalan gede teh geus sepi kajaba meureun di terminal atawa di pasar. Aing kudu nyimpen ieu endog dina jajalaneun anu sakirana ieu endog teh bakal kalines atawa katubruk.
bukan naraan atau kapanggih we ku jalma tuluy dibawa balik kudu dina parapatan nu rame atawa pas dina belokan gitunya. Parapatan mah jauh pisan ti dieu. Leuwih hade ge wae ngah disimpen dina belokan we. Mang Kosim leumpang mapai jalan aspal. Sewaktu manggih belokan atawa pengkolan, Mang Kosim ngarandeg manehna culang cileung sakedeung. Sanggeus dirasa aman, eueuh jalma disabudereun eta tempat. Mang Kosim teh ngalengkah ka tengah jalan. Gog manehna cingogo di tengah jalan pas dina belokan pisan. Endog teh dikaluarkeun dina kaneron. Sawaktu rek ditendeun dina aspal, Mang Kosim ngahuleng. Jalan teh rada mudun ieu teh. Kendogna bakal ngagorolong atunya kalebak. Jangan deui kitu pengkolana atawa cobaan heula sugan we teu ngagorolongnya. Sanggeus mikir bolak-balik, da puguh rek lempang jauh ge rada sieun Mang Kosim teh. Akhirna Mang Kosim teh mutuskeun rek neuneun naog di eta pengkolan. Lalaunan naog teh disimpen dina jalan aspal. Saacan ngalepaskeun naog, Mang Kosim teh pindah heula cingogona di bagian anu mudun. Malah Mang Kosim jadi ngadepong sangkan manehna teu labu. Endog teh lalaunan ku Mang Kosim ditunda dilepaskeun dina aspal. Leungeun kencana Mang Kosim mah sayaga we pikeun ewak endog lamun seug endog ngagorolong ka handap. Lalaunan leungeun Mang Kosim ngalepaskeun endog, aneh bin ajaib eta endog teh nangtung. Ajeg teu oyak-oyak acan boro-boro ngagorolong sakitu jalan teh mudun. Leungeun Mang Kosim nyoba noelan endog, manehna masih salempang lamun seug ditinggalkeun eta endog teh ngagorolong kalebak. Tapi na tetela endog teh kawas anu dipatri pageuh kana aspal sanajan ditoelan ku Mang Kosim, endog teu oyak saeutik-eutik acan. Benar-benar endog ajaib anu bakal ngarubah kahirupan aing ieu mah yeuh jadi jalma jegut. Jalma pangbeungharna si Kosim ke mah di lembur sugih mukti. Cek Mang Kosim. Jung Mang Kosim nangtung saterusna manehna leumpang ninggalkeun endog hasil hubunganana jeung Dewi Makarawati. Mang Kosim leumpang rurusuhan nuju ka imahna. Sapanjang jalan manehna nyiaran akal pikeun nyiar alasan ka pamajikanana lamun seug manehna ngaradak beunghar. Teu kacatur di jalana, Mang Kosim kocapkeun geus tepi ka imahna. Biana anu ngadago ditepas gancang tumanya ka salakina bari katempo paromana ngemu ka hariwang. Akang, kamana heula Akang teh ieu? Waya kieu kakarak mucung hulumulang. Nanya ka Mang Ukri cenah teu apal da teu panggih jeung Akangna ge. Anah, Akang teh boga beja anu hade. Kewenya ngadongeng namanya. Ayeuna mah Akang derek mandi heula ya duh. Jenkeun kopi we heula nah, tiris yeuh. Ulun Mang Kosim bari nunda kaneron tuluy ngalaan bedaug jeung arit. Beja hade naon Kang? Sok nyieun panasaran kitu Kang Kosim mah ieu. Pokona mah beja nu matak gumira. Sabar heula atuh, Akang na mandi heula, carepel jeung berau kesang deh. Mang Kosim gagancangan ngaleos init pikeun mandi, bianah magancang we ka pawon pikeun nyieun cikopi pesanan salakina.
Telila bianah jeung Mang Kosim geus darariung ngariung di tengah imah. Mang Kosim anu geus mandi sarta salin baju lalaunan nyeruput kopina anu masih ngebul keneh. Paromana ka tembong merah mai. Beja hade naon atuh Kang, sok atuh kainya geura dongengkeun. Katempona Akang meni bungah tita tadi musamesem bae ieu. Atau buah-buah kasambat kitunya kudu demi walungan. Cek biana anu panasaran pisan. Hayang nyaho beja naon anu rek ditepikeun ku salakina. Is, nyaneh mana? Sok ka mana hungkul ka mana mandi nyarita teh. Akang mah ye teu kunaon-naon, cager sadar. Make disangka kasambat sagala rupa. Walon Mang Kosim ngagebes pamajikanana. Heh, ari cager mah tuh syukur. Geura pedar caritana tuh Kang. Mang Kosim nyawang lalangit imah, kawasan keur nginget-nginget, padahal mah manehna teh keur ngarang carita. Pikeun nyimbutan kajadian anu sabenerna. Saya serada lila ngahulang pok Mang Kosim nyarita ka pamajikanana. Kieu anah ye. Tadinya wanci burit sawaktu Akang derek mulang pisan di kebon. Ngurunyung datang Bandar Palawija ti dayeuh, ti dayeuh Bandung cenah. Manehna teh tas nguriling neangan patani-patani anu bisa kerjasama cenah jeung manehna. Si horeng si mana horengan manehna teh si Suhandi. Batur Akang keur budah kurang cibodas teh. Ayeuna cicingna di Bandung geus jadi jalma jegut, jadi bos sayuran jeung palawija di dituna teh nah. Pokona mah jalma sukses lah. Mobilna oge cenah aya kana 10na. Trukna meureun aya salosin mah. Tah manehna teh ngajak kerjasama ka Akang. Kerjasama naon ieu Akang? Kedengekeun heula da can tutug ye ngadongeng teh ye. Harita teh nya ku sabab wanci geus sareupna. Teu hade meureun carita bisnis di kebon bari jeung popoekan nah. Manehna teh ngajak Akang ngobrol di warung sangu nu aya di Jalan Gedening nu ka arah pasar. Akang teh diajak dahar heula. Beres dahar ta manehna teh nerangkeun ka Akang lamun manehna cenah butuh pasokan sayuran jeung palawija dina jumlah anu rea nu loba. Pikeun kirimeun cenah ka ibu kota jeung daerah Tangerang. Manehna nitah Akang isu ka imahna. Pikeun maheutkeun obrolan. Cenah mah lamun Akang siapnya kerjasama pikeun jadi bandar sayuran di dieu di Lembur Sugihmukti kawas Juragan Barkah tah contona kitu. Akang teh cenah rek dibere modalna. Jumlahna kumaha Akang rek puluhan juta atau ratusan juta ge manehna teh siap. Kitu tah nah beja anu hade pisan lain. Cik Mang Kosim mungkas caritana. Bari nyuruput deui kopina. Duh, asa ngimpi anah mah ngadengena oge Kang. Nah bener eta teh Kang. Kumaha mun ukur ngabohongan ka Akang. Atawa rek nipu eta jalma teh ka Akang. Rek nipu naon? Ngarah naon nipu ka Akang atuh nah? Ya pan urang mah eueuh araheunana. Kajaba Akang teh lega kebona rea hartana. Karak meureun aya jalma nu boga niat nipu ka Akang. Tapi napa di dieu teh Kang geus aya bandar sayuran anu gede nyaeta Juragan Barkah.
Kunaon manehna teu ngajak kerja sama ka Juragan Barkah we atuh anu puguh geus ngawasa ka para petani di dieu Kang. Eta ge manehna teh nyaritakeun lamun geus ngobrol jeung Juragan Barkah. Tapi Juragan Barkah nolak diajak kerja sama ku Suhandi teh sabab geus boga bos sorangan cenah anu salila ieu teh nampungan hasil tatanena. Tapi Kang, lamun akang jadi ngabandar sayuran meureun nyaingan ka Juragan Barkah, nah akang bakal sanggup ngelehkeunana. Apanan kabeh patani geus ngalanggan ngajual hasil tatanena ka Juragan Barkah. Babari masalah eta manah. Kari dibeli nangke hargana disaluhureun Juragan Barkah. Da harga Suhandi mah halus jauh leuwih mahal di Juragan Barkah jeung bosna. Katua kuli ces akang si Ukri. Para patanina wawuh kabeh komo bari dimodalan heula keur melakna. Pasti ngabarelok ngaleok kabeh ka akang. Ye bari nage kabeh patani jeung kuli teh sabenerna mah yeuh nah. Teu resepeun apanan ka Juragan Barkah teh ku sifatna anu merit jeung sombong. Mun bisa mah cenah mun aya deui heuh bandar anu kawas Juragan Barkah di dieu pastina moal ngajual ka manehna eta teh. Ulah loba kasieun ayeuna mah nah kasempatan hade teh tara datang 2 kali. Urang cobaan we heula. Daya ge can puguh nah karake apanan isuk rek badami nu puguhna ge. Akang jeung si Suhandi teh cek Mang Kosim bisa pisan ngawadulna teh. Nya atuh Kang, anah mah pasti satuju jeung ngarojong kana sakabeh kaputusan akang. Nya muga-muga we ieu teh minangka jalan pimajueun pikeun kahirupan urang nya Kang. Tah kitu. Geus wancina meureun pikeun urang ngarubah nasibna geus. Ayeuna mah urang sarewe yuk. Geus peuting bari nage akang geus capek pisan jadi lungse hayang reureuh. Atuh geus kitu mah Mang Kosim jeung nangtung leos ka pangkeng. Biana mawa heula gelas urut ngopi salakina ka pawon. Tuluy nuturkeun asup ka pangkeng. Peuting beuki jempling, hawa beuki karasa tiris. Di kamarna Mang Kosim geus kadenge sora kerekna Mang Kosim anu nyagrek. Sarena tibra pisan da geus capek, tas jogol mangkali-kali jeung nu geulis Dewi Makarawati. Kocapkeun peuting harita di jalan gede. Jalan aspal Bandung Ciwidey anu jalanna arula arile kawas oray anu keur ngaleor. Hiji mobil truk warna koneng keur ngadius nyemprung tarik ngambah jalan aspal. Mobil lajuna tarik sabab muatanana geus kosong. Eta mobil teh keur beurangna karaktas mawa muatan sayuran dikirim ka daya Bandung jeung Sumedang. Supirna seorang lelaki tengah tuwuh umuran 50 tahun kurang saeutik. Pangawakanana rada gendut bayuh-yuh kumisna kandel ngajedig. Di gigireunana diuk kenekna seorang lelaki umuran 40 tahun. Awakna begung, langkoyang, buukna rada panjang tapi ciriwis. Kumisna carang sarta ngumpul di sisi. Mending ngagok inum deh maday aduh. Karak sabotol sewang setokna geus beak. Dasar warung kurang modal. Aing gengge mah tulang inum di warungna si Kesi madlah. Maneh di ugu ngajak inum kadinya. Cek supir nyarita ka kenekna. Ada apa sedokna ere pada Kang, sugante masih rea. Nya kagok kieu teh mabok hanteu.
Jadi sirah mah puguh cijedudan. Walon kenek anu ngaranna teh Somad. Maneh mah lain ngarah nginumna meureun. Tapi rek ngaheureyan si Kesih na. Apal dewek ge maneh teh naksir ka si Kesih teh. Hehehe. Syukur ari akang apal mah tuh. Pan ge bisa nginjem duit geusan ngalamar si Kesih ka akangnya. Lain kagok yeuh. Urang nginum deui tuluikeun di warung Nyi Ijot yuk. Cara beakeun stok di warungna Nyi Ijot Mamad. Yaha, yuk siap atuh bos. Kuring mah salahku kenek kumaha supir we ngan ulah. Lila teuing akang mah mun mampir di Nyi Ijot teh sok tuluy ngamar tepi ka subuh. Cangkeul kuringna nungguanana. Masalah eta mah kumangke ngasalah ngamar mah. Nu penting mah urang mah bokeul awe sing wareg euy. Mobil digas leuwih jero. Mesin ngagerung tarik. Truk mangprung beuki tarik ngambah jalan anu keur lowong. Da puguh wanci geus janari leutik. Arang langka pisan aya kendaraan anu ngaliwat ka palebah dinya. Di palebah pengkolan tea, di mana Mang Kosim nenden nog, ban mobil harita pas ngaleok kadinya, karasana kawas ngalindas batu anu tuluy ngeprek pecah. Ngeong, drek prek. Mobil teh terus we maju teu kumaha. Ngageleng naon bieu Kang asa ngagel aya nu kageleng. Somad rumahnya ka Juned anu nyekelan setir mobil. Aing ge nyaomad. Teuing ucing hidunya ngaliwat kalindas, teuing beurit meuntas. Paling ge meureun batu mad. Jatuh ka tempo mad euy pas pisan dina tikungan atuh da. Walon Juned mad coba minta urut mah yeuh beak urut dewek yeuh. Somad ngusiwal kana saku bajuna tuluy nyokot udud sabatang. Udud teh diasongkeun kana bibirna Juned. Siouna dadu sakalian mad sia mah. Karage Somad rek ngahurungkeun korek api sarta Juned ngasongkeun udud anu nyantel dina bibirna. Ngadadak Somad ngagero. Awas Kang, awas itu Kang, awas. Juned ngarenjag manehna ngabanding setir ka belah kenca sakaligus sabab nempo aya makhluk jangkung gede nangtung di tengah-tengah jalan. Eta makhluk teh sirahna nyeples buhaya anu kulitna sisitan hejo. Tapi panona moncorong hurung awakna mah kawas manusia bisa nangtung ngajega. Atuh cekit, bung, korosak, jeger. Mobil truk nengar tangkal badag di sisi jalan. Tapi kasirah mobil teh ringsek. Makhluk kawas buhaya teh ngadeukeutan kana truk. Juned jeung Somad teh didudut ku eta makhluk di jero mobil. Eta makhluk teh tuluy ngiles ngaleungit teuing ka mana bari manggul Juned jeung Somad dina tak-takna. Isukna di wewengkon Ciwidey genjleung yen aya kacelakaan di tikungan jalan raya Ciwidey. Truk cenah oleng nubruk tangkal tapi karingsek. Supir jeung kenekna jadi korban tiwas kagencet di jero mobil. Dina gayaan kitu. Hiji awewe tengah tuh harita ngalenghoy. Isuk-isuk keneh ngider ngadagangkeun daganganana. Di samping jangkung make kabaya beureum. Kepatna gancang. Ngelek boboko jeung nyuhun nyiru di luhur sirah. Ieu para manco mania kamarana ieu teh deh. Ibi ye nyanak awug haneut keneh. Amis raos kadeueut matak dedeyeun akan awug ibi mah tos kawentar. Keceluk awun-awun kawentar ka jana pria cenah cek dalang mah. Dede. Sok
pemadam kalaparan meh warga tos seep da ieu teh waktosna ngadongeng nanya urang teraskeun weng ke di bagian anu salajengna. Tah ieu kukurawuna lias surab jagong sok mangga janajan heula ya sabaraha pincuk ewang bilih bade COD-an atau napi bade nganjuk tiasa. Dede. Oh harap pemirsa. Kuno rojolna Bisarwiti anu ngider awugna urang cekapkeun heula teh nya dongengna dugi ka dieu lalampahana Mang Kosim nya. Dina dongeng anu judulna Enog Wadal. Kumaha rasan ieu dongeng antos wae di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana pamirsa di mana bae ayana anu satya manco satya ngadangukeun satya ngarojong kana pedaran-pedaran aki. Hatur nuhun kana pangrojongna salami ieu nya. Satecan aki amit mungkur bade ngabsen heula para mancowor salam dunya nu tos hadir di bagian kasalapan. Dina pairannya nu palai di absen mangga nyerat dina komenan. Pilih bade kintun-kintun salam tiasa. Kang Alpariji hadir oge teh Anita Parel Jawara Jojodog Biru. Aya Kang Ucu Tosin oge Kang Tisutisna. Kang Ade Sukarna di Palihan Cicadas Bandung. Hatur nuhun Kang Iwan Rismawan Syahnya. Beri ngopi sauna Kang Omen Cileungsi oge aya hadir oge Teh Etin Sopiana oge Kang Dede nya Kang Ahmad oge nya awas cenah bari ngopi ngopingkeun dongeng. Suhyatim oge makna nya ti Palihan Sumedang teh bari nyaneut sareng awug. Teteh Enji ti Mandalawangi oge Teteh Nureni Silbinan Dewi ti Denpasar Balik. Aya Teh Sri Nuryati ti Bekasi. Kang Asep Suherman oge nya di Bekasi nah hadir hatur nuhun pidoana amin. Kang Amin Aminuddin oge nya Kang Palihan Garut. Kang Hen di Cibiru CBR 13 nya. Teh aya Teh Nda Jenny oge Kang Jaya Sumpena Jakarta Timur amin hatur nuhun pisan pidoana. Kang Asep Rahmat, Kang Abah Agus Setiawan, Satya Manco nyarangan aki gitu lagi Kang Asep Saipullohna. Jawara Kopi Sakti. Walihan Manco Mania Tasik Malaya gitu lagi Manco Mania Tasik Nusanesna Teteh Dr. Yulina Belia nu selalu hadir. Kang Andri Manco Mania ti Bogorna atur nuhun. Hayang nurutan cenah beunghar kawas kitu mah ulah. Bengkok sinambah eta teh kengingnya. Kang Prabu Arjuna oge nya atur nuhun. Kang Wisumantri Kang Prabu Arjuna ti Banjar, Kang Agus ti Palihan Garut. Teh Linda Imut ti Bandungna, Kang Wawan Setiawan Cimahi, Uni Emirat Arab oge Teh Intan Ramadhani nya. Teteh Tami melihat Ciamisna Teh Suliani oge ti Cianjur. Kang Dede Sulaiman nya atur nuhun. Aya di Tasik Taman Sari hadir sona Kang Latif Gek hatur nuhun. Salam baktos oge kasadayana para mancowor salum dunya di mana bae ayana teu tiasa di absen hiji-hijinya margi seueur aya ribuan kum atunya salam baktos kasadayana mugi sadayana aya dina ginanjar kieujengan teu kirang sapapaosna. Rahayu barokah sadayana amin ya rabbal alamin. Pamirsa sadayana panginten sakitu heula nya anu tiasa kapihatur wengi ieu dina carios Enog Wadalna. Akina amit mungkur heula pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.